Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam sayur kentang nu ngajawab salam mudah-mudahan sing lalunas hutang. Astagfirullahaladzim. Kadengean nu amina kenceng eta hutangna rada loba. Alhamdulillah. Jadi hutang alhamdulillah we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairu khalqillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala dhatil mukammalati wa rahmatil munazzalah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'walah ay wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Al-ayah ayat samimil ayah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin wa qala du'a Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana wa hasil maqasidana. Allah nu amin ya teh. Amin. Dia aing ngadoana oge. Baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi rajabah wa syabana wa ballighna ramadana wa hasil maqasidana. Ibu-ibu can maca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doanya tuh Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibun nabiul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil kahatur ti payun kersana pemandu waktu penata acara nu jisim kuring dipihormat sahibul awqat. Urang doakeun mudah-mudahan anjeunna sing tambi-tambi kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala. Hadratil mukarramin para alimil ulama warasatul anbiya, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah, santri wal santriyah, Bapak Haji Sinar Ibu Hajah nu jisim kuring dipihormat. Wabi khusus akhinal kiram selaku ketua PHBI pangarsa Bapak Ustadz Rosadi nu jisim kuring dipihormat. Oge teh kalangkungan kakersana tokoh masyarakat pangarsa Bapak Haji Samhani nu jisim kuring dipihormat. Oge teh kalangkungan pangarsa para kasepuhan nu hampura bisi tersebat nami hijina tanpa ngurangan rasa hormat jisim kuring mudah-mudahan sadaya sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pamarentah nu jisim kuring dipihormat kersana Bapak RT Marhudin Sinarang Bapak Jaromad Madhari wabil khusus kakersana Bapak Kepala Desa Urang Sadayana nyatana Bapak Haji Caning atanapi Bapak Haji Muhammad Rodis Faisal. Urang doakeun mudah-mudahan anjeunna dina raraga ngaheyeuk dayeuh ngolah kana desa kenging taufik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Wabil khusus
kasegenap para panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa. Semangat para pemuda Subhanul Yaum Rijalul Ghad. Pemuda di zaman sekarang adalah gambaran pemimpin di masa yang akan datang, insyaallah. Ia cibeber boga budak morak model ayeuna kosti dieu nu daek syiar agamana Allah. Ieu bakal jantan qaryatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Saya doakan para pemuda yang ikut berjuang dalam ini acara hirupna sing barokah, sing manfaat, sing kenging kabunga, hirupna jaga asup ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal Sohibul Wasilah nyatana Kang Rusa, Kang Uding Baharudin beserta keluarga besar Ian Bolosop anu video aing ieu jigana ya. Nya mudah-mudahan urang doakeun mudah-mudahan loba nu nongtonna, amin. Ajen teuing can pernah setor ge ka aing teh masyarakat. Nu penting mah manfaat barokah, mudah-mudahan sing paranjang umurna. Media dijadikan ladang untuk berdakwah, insya Allah bakal manfaat, amin ya robbal. Utamina sim kuring ngaturkeun rebu nuhun laksa katika bingahan asa berat nanggung berat nyuhun berat narima keunana ningali nu hadir sakieu lobana alhamdulillah. Mudah-mudahan ya jamaah nu hadir penting ayeuna sing barokah, panjang umur, sehat wal afiah, jembar rizki bari halal barokah, ulah wargi sakinah mawadah warohmah, turunana sing saroleh sarolehah. Ya Robbal, supados sanyang kolong kana waktos ngaganggu kana waktu orang puput baik kana puhuna, urang ala kana muaran orang udag pamaksana orang tarambe ieu pangaosanana insya Masatacan sim kuring ngadadarkeun tutunggu singat jadi jejer carita hampura leuwih ti heula jauh di jujuk anggang di tiang sim kuring ti Kabupaten Bogor Cibinong gaya maksad baris ngajarkeun ngojai kamari ngucurkeun cai kaluhur teu pisan-pisan. Sim kuring uninga parung panjang seueur santri loba para kiai sim kuring datang seja silaturahmi nu dipamrintah sanes barokah silaturahmi urang kabeh panjang umur bari gampang milik sinarang rezeki, amin. Dumasar kana ieu hampura bisina dina nggoning comalus kirang tatak kirang basa kirang panata dudugak luka kanyep cumantaka kasar basang katur garihal bisi ceramah saya kalau pondok mantak nyogok panjang mantak nyugak maur saur bahe carek agung cukup lumur anu kasuhun jembar panghampura anu pentati pala dulur sadayana kumaha bade ngampura alhamdulillah. Bagenda doana pun anak tahun tadi teh jamaah sadayana. Saya punya anak 4, yang pertama umur 9 tahun, yang kedua umur genep tahun, reka genep tahun, nuka tilu umur 4 tahun, nuka 4 umur 4 bulan. Jadi aing mah pagawean hirupna. Balik ceramah jadi aing mah jambara ge pamajikan nyeun budak mah. Alhamdulillah. Aya anak nuka hiji cesim guru teh geulis diajar tarbiyah supaya berani we heulaanan naik ka panggung. Alhamdulillah. Alhamdulillah geus lumayan we sakitu malahnya daripada lumanyun. Ibu bapak jamaah nu ku Allah muliakeun. Peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad yang diadakan oleh masyarakat Kampung Cibeber jamaah Masjid Miftahul Huda khususnya jadikan momentum acara malam ini untuk bersama-sama kita meningkatkan iman takwa kepada Allah Subhanahu. Isra Mi'raj adalah kejadian yang agung, Isra Mi'raj kejadian yang begitu luar biasa. Bahkan Isra Mi'raj asup karena kategori mukjizat Nabi pang gede-gedena setelah turunnya ayat suci Al-Qur'an. Maka di dia jamaah mau jadi ia kejadian lamun eueuh sabab musababna cek pari bahasa kolotna tidak akan pernah ada asap kalau tidak ada api cek bahasa Qur'anna walikulli syai'in sababa. Dan dari segala sesuatu itu ada penyebabnya. Kunaon masyarakat Cibeber dina peuting ayeuna daek ngampar dina lapangan babarengan kumpul ngariung di daru urung berbayaksa di tempat anu mulia. Kunaon atuhku tah jawabanana ku sabab keur aya acara rajaban. Saya tanya ibu jamaah bapak sadayana, apakah unggal poe ngariung di lapang ieu? Apakah unggal poe aya tenda megah model kieu? Apakah unggal poe aya tanggung begitu indah seperti ieu? Luar biasa, panitia berikan apresiasi buat panitia, luar biasa. Panggungna bagus jasa ieu mah kadang-kadang mahalan panggung jeung aing oge urusan. Sia betul-betul lah rugi aing. Manya aing eleh harga ku beusi sia teh.
Masya Allah, doain juga operator salon yang sangat luar biasa, tukang salon sing asup ka surga. Jeung salon-salonna dibawa ka ditu lah. Aneh berat tentunya. Mudah-mudahan sing barokah hirupna, amin. Juga lantunan sholawat yang dibawakan oleh anak-anak hadroh kita semua, doakan mudah-mudahan sing tambah manfaat ilmuna ya robbal. Jadi begitupun Nabi, tidak mungkin Allah Isra Mi'rajkan kalau tidak ada penyebabna. Naon sababna jamaah sadayana? Saur ulama kamasyhur dicariokeun kejadian Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun duka cita pikeun Nabi, disebutna Amul Husni, tahun kasedihna Kanjeng Nabi. Nahaang sabab Kanjeng Nabi pada tahun itu ditinggalkan oleh dua sosok yang beliau cintai. Hiji wafat paman beliau bernama Abi Thalib, nu kadua wafat istri tercinta Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Maka ieu jamaah, karena Rasul cinta terhadap kedua orang tersebut, bahkan cintana di atas rata-rata, ngajadikeun Rasul berduka bersedih saat wafatnya dua orang tersebut. Maka jamaah sadayana kasedih Nabi nu masrahkeun ka Gusti Allah, Rasul di Isra Mi'rajkeun ku Allah Subhanahu. Wajar atau disedih oge ditinggalkan ku wanita terbaik. Ibu, ada 4 wanita terbaik yang sudah dijamin masuk ke dalam surga pangheulana memeh urang kabeh. Nu kahiji Bunda Khadijah istri Kanjeng Nabi, yang kedua Bunda Fatimah putri Kanjeng Nabi, nu katilu Bunda Asyiyah pamajikanna Firaun, nu kaopat Bunda Maryam ibunda Nabi Isa alaihis. Barasiki cenah awe nu geus dijamin ka surga. Hiji Khadijah, dua Fatim, tilu Asyiyah, opat Mar, Cemimin, Cetitin, Jemumun, Maimunah, Rodiah, Masna, Tati, Tuti, can puguh eta maka surga. Tapi insya Allah calon surga, amin. Begitu cintanya Kanjeng Nabi sama Bunda Khadijah. Bahkan ayat ulama besar Al-Maghfurah Kiai Haji Muhaimin Zubair, setiap dalam berdoa beliau lantunkan sholawat untuk mengagungkan Bunda Khadijah. Sok dibaca sholawatnya kurang, yuk kita bersolawat dulu bersama anak-anak hadroh Insya Allah. Jamaah nu boga HP hurungkeun blitna, hurungkeun lampuna. Nu gablek HP, nu teu gablek mah cicing heulana. Tapi piraku saya teh 2024 teu boga HP-nya. Nah, nu boga HP hurungkeun HP-na. Kalau yang bisa dimatiin lampunya matikan, namun teu bisa dimatikan enggeus ulah berarti. Nu penting mah tah biar indah, jadikan malam ini indah. Sok jamaah nu boga HP hurungkeun lampuna, nu boga HP tengah hurungkeun lampu, doakeun ku aing murah kana cai HP-na. Nu gablek HP teh dikaluhur, tapi nu boga HP dikaluhurkeun insyaallah. Nu tadina Xiaomi isukan ganti jadi Samsung Z Fold 3 kos nu aing. Well pokona mah Masya Allah. Nu tadina HP na Realme mudah-mudahan jadi iPhone. Kening inti heulaanan oge lumayan. Yuk kita bersalawat, kita mengagungkan siapa baginda Nabi dengan memuji istri tercinta Nabi Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Saduna fid dunya fuzuna fil ukhra bi Khadijatul Kubra wa Fatimah Zahra. Saduna fid dunya fuzuna fil ukhra bi Khadijatul Kubra sama Fatimah Zahra. Kubra wa Fatimah Zahra. Saduna fi dunya fuzuna fil ukhra bi Khadijatul Kubra wa Fatimah Zahra. Saduna fi dunya fuzuna fil ukhra bi Khadijatul Kubra
في دنيا فوزنا في الأخرى بضاحكة الكبرى وذابحة الزهراء أسعدنا في دنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله semuanya صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله يا سادا يا جماعة begitu Gusti ijabah sing salering angkat sarah kama kagarejeng Madinah kama kagarejeng Madinah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah sallu ala Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik. Tuh jamaah muliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu cinta Nabi kepada Bunda Khadijah, manusiawi. Saat orang yang dicintai meninggal, Rasul pun merasa berduka dan bersedih. Ibu saya tanya jawab sing jujur, ibu lamun salaki maut sedih tante? Dan eta nu ngajawab salaki na eta nya. Tapi suami yang tak pede kan dirinya itu. Lamun kolot maut sedih henteu? Lamun anak maut sedih henteu? Biar ke manusiawi. Rasul juga kalau saat orang yang beliau cinta pergi meninggalkan selama-lamanya, Rasul ge sarua jeung urang boga sifat aradul basyariah, sifat kamanusaan, ciri kamanusaan anak. Di mana lapar kannya Rasul sok mam, di mana haus kannya Rasul oge sok ngaleut. Begitupun Kanjeng Rasul, ada orang yang beliau cintai wafat, Rasul pun merasa kehilangan. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Ciri khas Oma saya kudu muriang. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah baru terasa. Masya ngan bedana Nabi jeung urang. Rasul ma idza hazabahu amrun shalla, di mana Rasul sedang menghadapi satu permasalahan, Rasul mah gancang ngalaksanakeun salat. Beda jeung urang boga masalah gancang nyeun status. Benar tante? Kadang-kadang ini mah naon dijieun setat. Ini mah loka generasi milenial, generasi Z, ini mah ini gablok WA ini mah. Tapi kayak grup khusus ini umur 70 tahun keluhur. Ngarang grup nage Roni, rombongan ini. Musuh nage Rocky, siapa mah rombongan aki-aki. Nah grup dengan posting asam urat, weh, nyari cangkeng. Lamun teu lalagaan, ini ayeuna gara Raul, main HP bahasa Indonesia. Pugu urang mah orang Sunda, ger ngomong bahasa Indonesia atuh maksakeun. Dina grup WA meuranan sharing masalah pribadi. Assalamualaikum sahabat Dumai. Aku tuh ingin bercerita sama kalian, mungkin kalian punya merasakan yang sama dengan aku. Jadi begini, kalau peuting geus teu nyambung deui wae dah nyebutannya. Kalau peuting, badan aku tuh cara rangkeul, guys. Malah dalam kaki tuh ada yang kayak yang cingharnyut kayak gitu, guys. Pokoknya mah dalam dampak suku aku tuh ada yang digirimingan, guys. Malah kalau peuting aku itu kiih wae, guys. Malah kiihnya juga war-weror. Ngomong naon tadi ini atuh. Masya. Boleh nggak bikin status?
Boleh, HP orang, kota-kota orang teresep, skip bos. Sok riweuh karena status batur kan ulah sok mancing kaributan lewat stat. Kadang-kadang nginjem duit kata tangga teu dibere jeung status punya tetangga elit tapi pelit. Dibalas ku tatanggana, barina hirup teh gaya selangit padahal mah sulit. Well, eta gitu. Yang status mah nu bagus-bagus. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau punya nikmat baru ceritain. Ini mah kadang-kadang hari Rabu bikin status romantis sama laki. Foto duaan yang salaki caption aku tanpa membutiran debu. Datang poe kemis yang status salaki edan gitu. Ada kesapoe aku dus para sehat deh hirup natenya. Ini mah parah sih nanaon di status salaki gering di foto ayeuna mah. Di status caption ambeien. Kunyahoan kabeh salakina bawana nongtot. Tahu ka masjid bilik batuk cie nu bawana nongtot tuh. Udah sok ngawiwirang keluarga sorangan betul. Jadi Rasul tuh kalau punya masalah sholat, apa bedanya kita umatnya tuturkeun Rasulna mun boga masalah lain yang setat. Apa masalah nak bejakeun ka Allah? Aang, ece mah boga masalah teh hirup di alam dunia lihat ke waragap teh teh sempek nencak seplak kedepakeun pusat ban kokornya sobalang sakrosa hirup di dunia jadi jalma nu teu boga kudu kumaha kudu atuh teh nyaho aing oge gitu. Rese mah balangsak mah tuh dari tahalah lain aing kita. Lamun hirup susah sangsara tunggara perbanyak usaha bari rajin ngado. Suaminya biarkan di sawah, ibunya harus mau di sejadah. Suaminya biarkan bekerja, ibunya harus mau berdoa. Salakina kajen sina usaha pamajikanna kudu daek usoli, harak rumah tangga bagja bahagia. Ini mah gimana rumah tangga mau senang dan bahagia? Lakinya bekerja, istrina ngariung jembang emok. Tiba heula teu beres-beres eta hutang. Waduh janji we enggak subuh. Aku berjanji bayar hutang tepat waktu, akan hadir setiap punya caing oge hawan. Nah ojo yang punya hutang Bang Emo kosipa Bang Keling mudah-mudahan biar lunas amin. Sing loba rezeki jang mayarna amin ya robbal. Banyakin berdoa dan usaha tanpa doa sombong, ngadoa teh daek usaha bohong. Wasta'inu bis-sabri wassalah, pinta sama Allah dengan sabar dan salat. Salatna teruskeun, sabarna kuatkeun. Aya daek salat teu sabar pan loba nu kitu teh. Masya Allah, daek salat nama beres hadir pangajian, Gusti nu agung menang ilmu ti kiai dipraktekeun jeung salaki tengah peuting salaki keur molor dihudangkeun. Akang gugah heula sakedeung Kang. Aya naon geulis, kudang rasa kedeung, kunaon? Keur beurang ngaji jeung Ustaz Rosadi. Cek Ustaz, lamun urang hirup hayang bagja di alam dunia, urang kudu daek usaha bari usoli. Tah usaha mah pan ti beurang ene urang ti peuting urang teh usoli. Maksudna urang tahajud Kang duaan. Biasana ge sorangan, sieun aya maot keur beurang. Nu maot sieun kan hirup teh diurusan. Riweuh wae. Pokona buru setiap aturan aing tahajud harus siap beres tahajud doan salaki ngadoa. Ya Arhamar Rahimin arhamna, ya Arhamar Rahimin irhamna. Kita paku pamajikanna, Akang, aya naon geulis? Izinkan malam ini aku yang berdoa. Kunaon? Siapa ngadoa tara diijabah beleguk. Mun kitu, buktina balangsak wae. Akang mundur. Maksudna pergantian pemain. Neng nu ngadoa Akang nu amin. Saya bisa ngadoa, bisa aing sok ngaji kieu ge Kang. Cek kiai lamun ngadoa yang diijabah Kang, kudu sungguh-sungguh dalam berdoa. Buktina teteskan air mata. Ceurik Kang ngadoa teh ceurik. Kunaon kudu ceurik? Budak yang minta duit bari ceurik dibere Kang. Tapi heueuh nya. Kumaha sangkan bisa ceurik Neng? Kudu ngarti kana doa anu dibaca Kang. Maksudna heueuh Robbana hartosna naon? Atina hartosna naon? Fid dunya hartosna naon? Pan Akang mah rumasa jelema bodoh teu bisa bahasa Arab Neng. Urang ku Sunda we ngadoana. Emang meunang ngadoa ku Sunda? Meunang Kang doa mah bahasa naon oge. Nu penting mah urang bisa Allah mah pasti ngarti. Daripada sia Robbana teu ngarti ku sorangan. Boga tara ngomong wae. Atuh aja ngobrol wae belegug. Bener ieu tengah peuting pas sia ieu. Daek salat tapi teu sab. Ngewek tengah peuting pamajikanna. Akang siap? Oke. Amin ya Kang, tenang arek. Bari ceurik Kang, kumangke aing ceurik nama. Bener pamajikanna mewek sorangan. Ya Allah. Ya Rabbana. Salah kena ngintip. Wah bener mewek. Tong ngagoda wae belegug. Ulangi deui ya Allah digoda bieu mah. Si gelo saya doa ulangi deui. Ya Allah ya Rabb. Dipikir dibulak-balik. Cesalakina aing kakara kan doa kieu. Dipapai dirasa-rasa.
bener ya Allah abdi mah teu bohong. Rumah tangga ku titiba lajeng manehna ta jalemana ieu ya. Salah kena sama aing dibawa belegu. Ti mimiti bobogohan nepi ka loba anak ya Allah. Balangsak. Salah kena najis aing amina oge. Ngadoa sama nyiung salaki belegu kayak gitu mah. Na'udzu maka pasrahna Nabi ka Allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Oh, jeung saha jalma anu takwa ka Allah, tawakal ka Allah, masrahkeun diri ka Allah, sumera hirup ka Gusti Allah, yaj'al lahu maka Allah bakal ngajadikeun ka eta jalma naon makhraja jalan keluar. Urang lamun hirup masrahkeun ka Allah, maka apapun masalahna dibere jalan keluar ku Gusti Allah. Amin. Naon nu teu aya diajarkeun ku Rasul. Urang hirup sangsara tunggara jadi jalma nu teu boga, perbanyak usaha baridaikeun salat duha. Cenah Kang abdi mah hirup teh dihina wae ku tetangga, salat tahajud. Kang abdi mah aya kahayang teh daekeun laksana, salat hajat. Akang bingung ieu teh boga anak hiji awewe dipikaresep ku dua lalaki nu mana nu cocok jang anak abdi, istihoroh. Akang cenah abdi mah loba dosa, salat taubat. Kang hujan wae sin banjir, tolak bala. Cenah Kang abdi mah hayang salat teh menang duit harita keneh, salat jenazah. Cenah nu eueuh ayeuna mah aya wae. Sok jajan nyolatkeun mayit sahulu 30.000 ayeuna mah euy. Lamun sapoe 10 urang we marotan lumayan 300.000 ih. Ngalihan UMR eta guys. Masya pasrah ka Allah, maka ka pasrah Nabi Allah miwarang ka malaikat Jibril pikeun ngabungah Kanjeng Nabi. Tujuan utamanya apa? Linuriyahu min ayatina. Akan kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Jibril aya naon Gusti? Jibril tingali kakasih kaula Muhammad ke dirungrung kabingung ngambah sagara kasusang hukunti teuwi kasedih. Jibril bungahkeun manahna bawa ku maneh Isra Mi'raj. Jibril bawa jemput Jibril Muhammad siap Gusti laksanakeun dicanda ku Abi Muhammad ayeuna. Candak heula memehna Jibril kendaraan di jero surga buruk. Mangga Gusti sadaya-daya atuh ieu malaikat Jibril asup wae ka jero surga rek nyandak buruk pikeun tutunggangan Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar watil yakil aghyar wa miftahil babil yasar. Barang ieu malaikat Jibril asup ka jero surga, horeng di jero surga eta buruk geus ngajajar sadayana. Jibril bingung teu mangitungtung susah manu taya sudana. Anu mana eta anu Gusti geuning buruk teh loba nu mana? Jibril teangan buruk anu dina keningna aya ngaran Muhammad. Mangga Gusti dipilarian ku abdi. Masya Allah eta jamaah sadayana Jibril ningalieun buruk hiji-hijina. Ternyata dalam jajaran buruk eta teu aya buruk anu tarangna ngaran Muhammad. Barang Jibril kukulingan ka jero surga, ternyata aya hiji buruk anu keceurik ka bangikir ka dia wong cilik. Buruk sedang menangisi baginda Nabiuna Muhammad. Barang didengikeun teh ae Gusti ya aya ngaran Muhammad dina tarang kaula. Kaulah sono hayang geura panggih jeung anjeunna. Reupeurem asa kadeuleu bray beunta asa karasa nyang gigir asa gigireun nangkarak asa luhureun. Aduh alah ieu asa luhureun asa habis ditanya ku salakina masih ngaji menang naon asa luhureun gitu. Disampe dipanggihan ku malaikat Jibril buruk. Aya naon Jibril? Aya perlu naon Bril? Asa eutik rok ka diheula sakedeung. Nyamperkeun buruk aya naon Jibril? Maneh ku naon buruk? Kaula keur nangis ku naon? Teu betah di surga. Lain Jibril, saindah-indahna surga, tapi ada sesuatu yang mengganjal dalam hatiku Jibril. Kaula teh rindu hayang geura panggih jeung hiji manusia anu dina ngaranna eta ngaran ayeuna tarang kaula. Saha? Tingali ku anjeun Jibril. Barang dibaca ku malaikat Jibril Muhammad. Oh ieu berarti burukna teh masya. Ternyata yang dipilih kendaraan bukan buruk yang siap, tapi buruk yang rindu sama Nabi. Maka mudah-mudahan orang dia nu datang Rajaban Peuting ayeuna yang rindu sama Nabi sing narasib jarah katana suci.
yang bara bisa kos burok mah ibu burok hayang panggil jeung Nabi 10 tahun cerik nah ibu pernah cerik 10 tahun hayang kepanggil jeung Nabi sugan pernah cerik 10 tahun hayang ka Mekah satahun atuh sabulan sapoe ira cerita atuh diajar nangis kali-kali untuk Nabi hese si Kang di dia mah bener hese beda dengan orang yang jarak ke tanah suci Mekah mudah-mudahan sinarasib sadayana. Kalau di sana sulit untuk memendam rasa. Lamun di Makkah Madinah hese lamun teu mewek dengan mewek we di ditu mah. Bawa anak teh hayang menangis we. Datang jarah ke makam Nabi, di luar kene gerbang masjid Nabi semejan jamaah, inilah masjidnya Nabi, di dalamnya ada makam baginda Nabi. Yuk orang uruk salam heula. Saya berangkat tadi bulan Januari tahun kamari. Uruk salam memimpin jamaah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Karwa tu dinya mah jamaah teh. Kunaon bah? Tekuat jang haji. Tekuat kunaon? Suku abah katinjak. Sukun aing teh kuat kunaon? Goreng ku aing kajejeg sukuna. Sorry bae. Baboro hayang seuri. Sorry lain seuri aing. Jadi itu mah babari hayang mewek teruskeun Pak Kades, teruskeun Pak Kiai Pak Haji nunggus berangkat. Babari hayang mewek teh. Komo melaksanakeun rangkaian umroh geus make pakaian ihram. Langsung dimisakan nyandak biru di Birul Ali, lamun ti Madinah nyandak mi kota di Birul Ali sampai ke hotel. Di hotel istirahat sejenak, makan sejenak, langsung perjalanan untuk melaksanakan tawaf. Rukun umroh yang kedua adalah tawaf ngulingan Ka'bah. Jamaah, geus beres makanna, beres. Siap urang ngalaksanakeun rangkaian umroh urang, siap. Yuk kita memasuki Masjidil Haram. Mangga orang talbiyah babarengan labbaik Allahumma labbaik kuak deui di dinya mah aringet ka keluargana ya Allah anak incu mudah-mudahan sing narasib kabeh ka dieu pokona mah kabeh cemimin cetitin kabeh hodiah masna tatangga aing digerok aing ka dieu kan mudah-mudahan tukangan mushola mah ulah ya Allah main nama musuh aing Gus si goblok nya begitu ngomongkeun musuh moal itu mah inget kana musuh mewek kabeh oge labbaik Allahumma labbaik labbaik aki-aki nu tadi mewek deui wae abah kunaon pan suku teu katinjak ieu mah lain gara-gara katinjak kiai teu kuat abah kiai teu kuat kunaon hayang naros naon bah Masjidil Haramna nu mana Allahu Akbar iya diharap geningan eta mah WC memang setiap gerbang Masjidil Haram KB ditundaan WC tujuannya jangan gampangkan jamaah balik ke hot karena bisa saja ibu masuk masjid pintu 88 keluar pintu barahabua eta lamun teu buat tok kana WC maka orang bakal nyasar ke hotel patok kana WC ai ieu masjidna eta masjidna bah geuning Ka'bahna eueuh aya di jero tugan teh leungit sanu nyokot leungit sepe omongan bae hayang geus talbiyah labbaik Allahumma labbaik 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 Allah labbaik sia bah nu lebay mah tadi keneh riweuh ieu hiji jamaah aki-aki ampun aing mah cai asup ka jero jamaah kadang deui aya lapangan luas kapentang di tengah-tengahna aya nyatana Ka'bah yang ditutup dengan kain kiswah. Sebelum kita tawaf disunahkan untuk membaca doa melihat Ka'bah. Pas katingali Ka'bah ngacublak badag, ieu aki-aki sujud mewek deket aing. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kunaon bah? Geuning Ka'bah teh gede, jangan di cek abah leutik itu. Di Imam Madinah sajadah leutik, jangan. Omongan wae diakurkeun yang di imah eta sajadah kumaha kukuk mewek eta Masjidil Haram adzan isya Allahu Akbar Allahu Akbar so repeh tak aki-aki kunaon bah repeh eta mah RCTI ingat we kana TV geger gitu mah nya. Jadi di urang mah hayang ceurik harares. Diajak mahalul kiam ku santri ku kiai kadang-kadang nu maca-maca nu ngobrol-ngob. Hese hayang husu teh urang husu batur urang ngaganggu. Batur husu ku urang diganggu. Itu betahan samun hadir teu ngobrol teh.
terus sholawat ya Nabi salam alaika datang CS na ya Rasul assalamualaikum waalaikumsalam salam goblok manirewa suka desaha alaika timana sih akan datang weh kieu ya Habib aing ngagosok lah pakai lo bakal sudah ingin sore kene tuh beres-beres ih ngaji saya mah salam siapa sinarion ngaji alaika kapan iman ngaji rajaban salawat tahun bedana saya ngaji jeung rajab tuh nya beda lah rajab menang berkat ngaji matara alaika ya Nabi cie bajuna anyar deui salam alaika menang hutang itu positif ya Rasul mun awe ngahutang saya netesan dibayar ku aing salam baju sia baru ngahutang mah alaika nyawa di mana saya ngahutang ya eta bajuna ngatung sabelah salam alaika lain eta di tempo-tempo cincin sia ka mana hiji shalawat naon cincin sia hiji ka mana tuh oh cincin dijual ku salaki aing alaika jangan naon salaki sia ngajual cincin ya Nabi biasa modal jang mancing masih mending sia jang mancing salaki emang ngajual cincin masang tokel goblok alaika ya Rasul geus kitu ngomongkeun batur salam dari tujuh makarak datang alaika mana tuh karak datang ya Habib menurut cucu salam ulah kusungu teu kaduluan lah itu tuh monotot ka dieu salawat ulah daek ngaji dikeut manehna tuh main nama sok cokot berkat tilu aja kadang-kadang berkat batur colong umahna geus kitu oke boketek yang najis gilanya naudzu restu kedua perjalanan Isra Mi'raj baginda Nabiuna Muhammad di mana kannya Rasul diberangkatkan lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa tipe ting ti masjidil haram ka masjidil aqsa eta jamaah sadayana urang candak pelajaran yang pertama Pak sabab cek Nabi innal hikmatal isra wal mi'raj ta'limu li ummati hikmah Isra Mi'raj itu pelajaran untuk umatku aya pelajaran naon tempat yang Allah pilih untuk setar Isra adalah masjid dan finish Isra juga Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ieu ngagambarkeun di dunia teu aya tempat lebih mulia daripada maka yuk diajar beres tarojaban orang diajar ngamakmurkeun masjid maka kolot baheula mah minang nitah ka urang ka masjidna dengan gaya-gayanya masing-masing karena berdakwah itu bukan hanya dengan syiar agama itu bukan hanya dengan ceramah saja ya santri-santri dakwah ku senina betul depan hadroh teh seni islami biasanya budak santri mah hadroh lamun ibu-ibu pengajian qasidah betul mun eta nu rada kolot saeutik remakor remaja masa kolot biasanya cerawis macam-macam lahnya qasidah aya hadroh aya cerawis aya nasid cicing ulah protes di lemur aing mah euceung ora keneh cerawis ngaranna sih marawis mah di dieu geus kolot marawis mah parung panjangnya da imang ora keneh euceung ngaranna cerawis depan masing-masing punya tepakan ciri khas kalau qasidah sok ngabelaan panitia dung ulah pundung ulah pundung ulah pundung balik temenang berkat ulah pundung ulah pundung ulah pundung kanya eta qasidah lamun marawis marada gancang opak aya gomblong opak aya gomblong emping cuhucur opak gomblong emping cuhucur teu naon teh opak mah beas kana mobilkeun kitu maksud aing teh alhamdulillah tuh aya dinu syiar lewat senina pagelaran wayang golek eta dalang dakwah lewat seni Sundana betul eta mah nutruk galur kapungkur ngudag tapak baheula walina Allah bernama Sunan Kalijaga berdakwah lewat jalan pawayangan maka setiap pagelaran pawayangan eta jamaah sok dibuka dengan bahasa nitah urang ka masjid ngan urangna teu pati paham kana bahasa dalang betul kitu bahasa pawayangan namun dalang muka acara gedung duhur ya kali samun pagulingan ya sepiting trim pepetetan samia murak beling binglan jeruk manis prak deng deng goong
mah eueuh. Paling tah ceramah intah ngadalang. Eta lamun bahasa dalang lamun diartikeun ku urang gedung duhur kali sambung eta teh hiji gedung anu luhur paranti jalema ngahiji luhur bangunanana sanes tapi luhur derajat kamuliaanana. Naon berarti dimaksud ku dalang teh nyatana mas. Mana bukti masjid mulia? Ibu jelema ka masjid teu sembarangan. Nu haid meunang teu asup ka masjid. Nu junub can mandi meunang teu. Ibu punya rumah megah mewah gedong sigrong hade dangung resep memang digigir garasi masjid tukang kolam renang pataman cucur nehna herang sakumaha hebatna imah urang nu haid meunang asup ka jero imah nu junub meunang asup ka imah teu pan junubna ge di jero imah meureunna nya ge junub di luar sudah diintip ku RT meureunna tuh nya berarti yang dimaksud ku dalang teh nyatana tempat anu luhur kamuliaan adalah mas. Tuh jamaah pepetetan samia murag bakal maruragan rahmat kadeudeuh Allah jang saha muragna teh baling bing lan jeruk manis baling bing lan jeruk manis. Ibu apa buah baling bing? Kayak nu beusinya baling bing biasa nu soalna parsel buah geuning. Misalkan membaik ceramah sok menang parsel buah biasana ieu nya. Ieu mah biasana nya tim birunya biasana. Tapi itu biasa mah biasakeun wayahna sia. Eta sok aya buah baling bing. Maksudna naon buah baling bing teh lain kana buahna tapi kana bentuk buahna. Congokna buah baling bing lamun dipotongan ku urang eta ngabentuk bintang dalam artian 5 congokna. Siapa yang akan mendapat rahmat Allah? Ialah baling bing. Ngudag nu 5 maksudna jalma nu daek ka masjid salat 5 waktu. Malah gelarna ge amanu billah cek Allahna Al-Qur'an. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjidnya Allah ialah orang-orang yang iman kepada Allah Subhanahu ngajan hirup papipir-pipir jeung masjid pagigir-gigir jeung musola deket ka pangajian kurang iman moal bisa berangkat ke masjid betul. Mana buktina? Buktikan ku urang salat maghrib masjid biasanya loba 3 jajar giliran we subuh 3 wan ngajajar pakai KPU doang kepala penuh uban manusia-manusia metik. Jadi aki-aki uhuntuan ayeuna Syaban tos Syaban Ramadan geura sawe bulan Ramadan jam 3 aki-aki ngarada huntu para saderek hadayana ningakon waos kantun 3 paur atur mah saur imah paur Angga nu eta acan hararudang geura hararudang. Ari geus hudang mah geura salare deui. Kadang-kadang aki-aki mun adan geus tara nepi sia teh. Linglung poho ujungna. Hai salah. Poho meureunna. Sholat gitu naon makanan sok pamudana bangkit betul tapi tak mulai geus 2 tahun ya pamuda rada semangat ya ngaudangkeun sahurnya alhamdulillah nongkrong bergadang yang kaburu ngaudangkeun sholat subuh teu berjamaah riweuh jam 1 geus gagaraneh nya ngaudangkeun ulah peuting teuing batur keur he Islam itu rahmatan lil alamin lah mentang-mentang orang keur puasa sageunahna. Buka tetangga kadang-kadang maaf mungkin tetangga orang mah Nasrani teu iba non teu puasa atuh ulah jam 1 mah batur keur sare. Ada najan urang ge teu disunahkeun penting-penting di sahur itu sunah di akhir. Kecuali ibu mau bangun malam pek tahajud, hajat, qiraat, rek tadarus bagus. Nu kadang-kadang jam 1 budak geus ngaudangkeun sahur. Pak kuat-kuat salon kadang-kadang memeh puasa geus digaranti salon. Masjid halus euy, waduh urang panggerakeun masjid Nitol Huda terus ka sohor ya. Cing gede salona budak jam 1 ngaudangkeun mik basa-basi. Sahur. Sahur. Ini si Genji ieu mah rusana ieu. Sahur. Hajar belah wetan. Sahur.
masyarakat muka bumi sahur. Hajar belah kaler, pembalap mah hudangkeun sahur. Asal ini kaganggu nyekal mik saruan ini kasihan kasihan pae saurang aki-aki pan ulah penting teh ngaganggu kabat jam 2 ka luhur ngaudangkeun mah kadang-kadang ngahudangkeun bari nabuh pedug mapayan jalan tuh budak mewek budak korok mewek keun nyungsung guak deui setan sia kabeh cenah. Lamun sopan kadang-kadang budak teh ada sok banyonya lewat imam ustad geus asa ngeunah we dadung rosadi sahur kakolot nyebut rosadi sia kasopanan hirup teh eta aya kejadian tahun kamari aing budak budak ngalewat imam aing sahur ang aing setan jeung budak-budak aing mah songong batur ge aing nyebut ustad maneh sahur ang doakeun ku aing kualat sia budak aing dijabah doa aing. Eta budak lewat ka imah orang Jawa ngaranna mah Slamet lewat selamat sahur ngamuk orang Jawa hei kamu masih kecil sini gak sopan lompat ka imah aing budak tulungan aku urang saek dikadek ku Slamet bapak-bapak Ustaz jangan dilindungi Ustaz gak bener nu bocah gak sopan sama orang tua manggil nama asa kumaha emang pun carita ini abdi ngalewat ka imahna nyebut selamat sahur bukan gak sopan kayak heula ieu mainan ngaranna saha selamat sama saya sia kumaha maksudna ini ngucapkeun selamat sahur manya ge mudah-mudahan sahur pan teu cocok atuh ieu musalah saha cai geus ribut teh sia duaan ka dinya duaan teh andak awas aja ya ngudangkeun saurna sing sopan betul awas hati-hati kadang-kadang ada anak-anak yang bercanda teu ngarti kana adab sahur anjing cenah pusing ngalewat sahur anjing siapa gong cak usah deh wah jadi bahasa binatang kalau ulahnya tuh jangan masalah jadi orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berangkat dulu jamaah sadayana kanjeng Nabi diisrokeun ku Allah di Masjidil Haram ke Masjidil di perjalanan kanjeng Nabi ditinggalikeun ku Gusti Allah dulur aya hiji golongan manusia nu ngaurkeun satu kali benih barang diaurkeun eta pepelakan langsung jadi harita keneh beres jadi eta pepelakan langsung dipanen harita keneh beres dipanen langsung jadi deui tanpa kudu melak dipanen deui jadi deui dipanen jadi saha itu Jibril umat anjeun Gusti umat kaula nu mana Jibril ku genah-genah teuing Jibril eta umat kaula Gusti nu agung aya melak sakali panen berkali-kali mujahiduna fisabilillah mereka lah umatmu yang jihad di jalan Gusti ku hartana bisa ku nyawana komo ngan nyawa urang can dibutuhkeun betul can kenapa Indonesia negara yang berdaulat negara yang merdeka jangan mau kita mau diadu domba betul awas apalagi kemarin kita baru saja melaksanakan pesta demokrasi nu menang ulah gede hulu nu ereh ulah gugurut anger bae rakyat mah kudu berjuang leres siapapun yang nanti akan dilantik legowo urang doakeun jadi pemimpin terbaik untuk Indonesia amin da Pak Anies jelema Pak Prabowo jelema Pak Ganjar jelema mereka semua putra terbaik bangsa betul ngan kitu ngaranna jelema mah pasti aya kakurangan aya kaleuwihan nu penting mah urang rakyat dianap jangan bertengkar karena berbeda pilihan betul mau kodong-kodong pamajikanna Anies salahkeuna Prabowo parasia di imah malam Jumat salahkeuna nyebut mah malam Jumat menta sia ka Prabowo kan itu menta sia nyoblos manehna sorry ye oh cek pamajikanna goblok cenah cek salahkeuna teh datang poe Jumat pamajikan bapak minta duit yang baranja menta sia kasih Anies tuh ulah lang ngewalah eta mah urang mah nya pesta demokrasi betul keun bae yang penting yang terbaik yang akan memimpin Indonesia mudah-mudahan dibimbing ku Allah Subhanahu wa taala anger bae dadeuh kana ku kecap kolot baheula yang dikhawatirkan talupuh bubuk diirik Bapak Haji Caning kades anu bager aya Pak Haji aya Pak Haji Caning gerak ka payun cenah tadi rek nyawer aing gerak ka
apa haji caning anu mana dedeh bari kaset ngaring gening kuning dedeng sampai rupa hade nuhun masya Allah bareng kabeh mudah-mudahan Pak Haji cing barokah amin resep aing mun kieu kamari mah aing tadi keur beurang di legoknya lurahna nyawer RW ge nyawer tadi ieu mah tadi aing mah tadi nyaritakeun mah nya ge atuh parung panjang eleh ku legok sia teh nya masya ulah-ulah sia teh RW teh moal duit eta banyol Pak RW nya mun narik maka payun diantosan kanya mudah-mudahan Pak Haji Caning sing tampi barokah ya robbal. Nah, memang saya dengan beliau alhamdulillah sahabat dekat seperti Jin dan Jun lah gitu. Jadi aing Jin mehna Jun gitu maksudnya. Tuh jamaah muyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Meriti telem dileuwih ku yapai katiisan amis budi taraseri istri gelis dajajaweran istri gelis jajal cekolot baheula bakal datang satu zaman di mana dari Sri Cedepurpurer yang kaya akan makin kaya, yang miskin akan makin dan orang mah ulah kudu keung dari dunia mah lain kita kaya lain kita miskin. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Derajat manusia di sisi bukan karena hartanya, derajat manusia di sisi Tuhannya itu karena takwanya. Dari itu bertakwa dititah nage takwa, maka di dia jadi pelajaran. Lamun benghar ulah som, lamun miskin kudu sobar. Miskin kudu sombong, kumaha sombong asa nu miskin. Nu miskin sombong ngeplok, hey guys, aing balangsak nih guys. Lihat ku sia deuleu aing buat krempeng kieu guys, anjir aing can nyatut 3 poe guys mun hayang nyaho mah. Tadi ge aing ngarewat Ijroil ka deuleu ku aing guys, alah aing modar isukan ge. Manya ge kitu sia teh nu balangsak sombongnya. Masya Allah, orang masa kali di jangan pernah mau diadu domba. Kita punya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah, dulur sesama agama Islam, dulur sesama anak bangsa Indonesia, dulur sesama manusia. Jangan pernah kita mau di kotak-kotak, jangan pernah kita mau dipecah belah, betul? Biarkan perbedaan yang kemarin kita lakukan itu jadikan keindahan. Sekarang kita bersatu lagi, betul? Insya berangkat dari Kanjeng Nabi di perjalanan. Kanjeng Nabi ningali ayah hiji awewe nu geulis kawanti-wanti endah maliwarna geulis bawang aja di endah bawati kudrat paman tenang daun sereuh bibirna ipis si ceruk sapasi gadonna ngeudeus sapotong pangemuli kungkung halisna ngajar pae mun ditilik ketigigir di sawang ti tukang len ditetep diharep. Rasul ningali aya wanoja nu geulisna kabina-bina serina leutik mantak nyerut kana ati giginya berderet bagaikan mutiara bibirnya basah bagaikan manggah muda ngan hanjakal eta awewe tina beuheung kana dampa suku saukur kulit jeung tulang eueuh dagingna. Pencak lagu budak ayeuna make bibir berem-berem beungeut bodas suku hideung bujur budu. Ai banget kuat glowing ai gagaro ngebul awakna itu. Anu gitu aya. Awas ibunya, masya Allah. Jibril, aya naon Gusti? Saha itu Jibril? Umat anjeun. Tara salat, rajin salatna. Tara puasa, getol saumna Gusti. Tara zakat, ulah waka zakat usa tahun sakali sedekah ge unggal poe maehna mah Gusti. Tara ngaji Jibril, mun ngaji ti Senin ka Minggu tara balik sia mah Gusti. Jibril kunaon ari salat osok sedekah dikaluarkeun puasa dilaksanakeun ngaji oge maehna mah hadir wae tapi disiksa ku Allah. Jibril kunaon atuhku kaduheun dosa Gusti. Naon dosana Jibril? Eta teh gambaran seorang istri yang waktu hirup di alam dunia tara daek maturan salaki lamun keur dahar Gusti. Ibu-ibu cing caruli ka batu sia kasia cenah. Aku sia ge sarua.
nu kitu aya salaki ngajak dahar teh di baturan aya. Kadang-kadang salaki balik gawe geus teu dianggap si urang mah nya. Assalamualaikum. Salam. Akang balik neng geus nyaho. Nyaho teh mana? Bauna ka ambeu. Bau naon? Bau kungkang sia mah. Beulis, naon Kang? Urang dahar yeuh. Ti heula we sarebeuh keneh. Tadi keur masak geus ngasaan 3 piring. Mending ngasaan dahar ti heula 3 piring mah teh. Masya. Awas ibu harus tahu, maaf jamaah kudu bejakeun. Ibadah seorang istri setelah kewajibannya kepada Allah, maka pasunahanana eleh keneh ku bakti kanu jadi salaki. Sekali deui, ibadah seorang istri setelah kewajiban ka Allah, maka pasunahanana eleh ku bakti ku salaki. Contoh pasunahan seorang istri dalam beribadah, osok sholat sunah duha ibu. Eta duha bara rakaat urang. Anu 2, anu 4, anu gen ngan tetep we 2 heula 2 salam gitu betul. Paling oke urang mah mun rajin we heulanan duha 8, tahajud 8 bara rakaat tah. Genep belas sunnahmu 16 rakaat. Lawan kunyuguhan cai sagelas kasalaki, maka pahalana sarua jeung salat sunnah 200 rakaat. Wow, amazing. Ngan eta teh harares. Bilang bara salaki datang teh Kakang Batara. Yai. Mangga Kakang gerang minum heula. Nuhun Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Kumaha Kakang rasana kurang amis ya ini. Biasana Kakang minum naon godai biasa nama ya. Aya naon Raden Gatot Kaca panitia mawa kuda sia ayeuna ka dieu. Bohong panitia heureuy sia teh potong sudang eta teh salah. Mas kedua anu sosial sekali tadi bawa aja. Geus Kang jadi para sahabat tur teh doa gara-gara ini. Teng ya. Masya Allah. Subuhan cai sagelas pahala sarua jeung 200 rakaat. Ibu pernah sholat sunah 200 rakaat? Tawa ka ibu, abdi gican pernah. Urang mah ulah waka 200 nya, ulah waka deh. Eta we nu bulan puasa 2 kilo. Di dia 2 kilo apa 11? 2 kilonya sarua jeung wing. Cenah Kang tatangga mah 11 kajeun, 11 bener 2 kilo ge bener. Nu teu bener antara tarawih geus kitu we. Nah, wing termasuk nu 2 kilo. Kan kadang-kadang ulah waka 200 rakaatnya. Urang mah nu 2 kilo we heula. Kadang-kadang imam teh diintip. Saha imana euy? Alah. Kotok pelung eta mah. Hayam pelung lila imaman teh. Cek Rika, ada apa rumah? Oh bagus. Langsung bagus wae tukang sona bagus. Alhamdulillah. Tuh aing di kebaik dia urusan aing. Gara-gara ulah teh kudu mah Kang Ustaz karebeak gitu atuh bejaan aing. Imam lila dasar beuleung jelema bener teh. Allahu Akbar. Cewek ibu, beres subuh imah tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Cek bapak-bapak, udud heula kaburu dah. Atur tarawih, mana nama udud ayo. Mantap men. Well pokoknya mah. Datang RT. Kang kenaon Kang? Ngantosan Fatihah teh. Can beres can kada ieu kana buru. Geus RT tiara we asup lah ngomong lah. Lamun beres bejaannya oke siap. RT asup Fatihah beres. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Cok RT teh nu ngarokok paehan. Dirempuk kabeh nu ngarokok di parehan. Jelema na rokona teh.
Salat tere beres wali mah tere Allahu akbar rapi kabeh. Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Suka di demo masih Jamil Tauhuda. Ibu-ibu turunkan imam pembaca Yasin. Gara-gara imam tersebut kami tak sahur jadi kami tak puasa. Cek DKM tenang Bu, tenang sabar. Kayak ini omongan Ustaz tenang. Wah, bisa terus tadi. Enak tong maca Yasin. Nonton jamaah demo. Parindah lembur gini. Moal maca Yasin umumkeun ku DKM. Jamaah Masjid Miftahul Huda Kampung Cibabar kepeting tarawih deui nya insyaallah imamna moal maca Yasin. Namun imam maca Yasin kurang kunci di luar teh. Malam kedua imamna eta keneh si ibu alah nu kamari lah. Eta sa usah terus deui. Yasin dah bu. Mau cenah geus omongan ku DKM lamun nurut lamun teu kumaha. Geus urang ulah ka salatnya heung cicing di dieu. Duaan mana bedung aja dong. Waktu sholat ngintip imam saya tahu. Allahu Akbar. Cek onok saya nom. Kembali mah Ayo cek sholat ke lah Yasin dah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Cek sia Yasin mau cek teh lain. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Cek waqi'ah. Mang kunaon waqi'ah? Dulurna Yasin. Subuh lagi kurang waka 200 rakaat sama 2 tilkeh anu gan menang tante sholat imamna gancang menang teu kunaon asal sing ben gancangnya pakai atur rukun sholat ayat 17 ini usah jam lagi terus ya terus kurang panitianya yang biasanya saja mau lebih lembur aing itu alhamdulillah rukun sholat ayat 17 kabagi til hiji kolbi dua qauli tilu fi'li kolbi aya hiji nyatana niat dina hat qauli aya 5 hiji takbiratul ihram 2 baca Fatihah 3 maca tahiyat 4 maca sholawat nu kalima maca salam kabelah katu sisana fi'li atau pagawean. Fi'li itu diantarusan nangtung jang nu mampu til fardhi dina salat fardu tahai ruku sarta tumaninah itida sarta tuminah sujud 2 sarta tumaninah teh artina eureun sakedeung dina hiji gerakan eureunna bi qadri subhan maka morek gancang pek ngan ulah ngalewatan ti subhanallah ulah tungteng ulah kitu teuing tak subhanallah sami Allahu liman hamidah tak Allahu akbar tak Allahu akbar tak sakitu tah kalau dipraktekan isuk bisa sesat ya sholat subuh Allahu akbar tak lain ieu mah nyanyi ngabejaan ukuranna sakitu menang gajang menang wasolkeun Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Sakitu ge sedang cek mulai jam 7 jam 8 beres. Motorawe kadang-kadang pahula-hula jeung muji batur. Mulai jam 7 lewat 3 geus bubar. Tarawih pas mu edan budak-budak bangsa. Terus Muhammad Imam rewas Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami Allah. Iya. Assalamualaikum. Slow way. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami Allah. Ini geus hudang saurang di handap. Mari hudang mama. Muah. Aing nungguan di handap. Aing ruku imam sujud. Aing sujud imam nangtung. Aing nangtung balik goblok ka imam. Jadi awak aing tarawih jeung manehna mah. Beres tarawih aing diurut tunggal poe. Jadi kalabaran balangsak aing gara-gara imam goblok begitu. Ulah gancang-gancang teu. Kita jelas slow way. Masa bicara mah sallu ala Muhammad, sallu alaihi. Slow way. Udah gancang-gancang buat teman at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul iman hiya macam naon saya hiya henteu puguh maka punten satungtung aya imam nu bacaan nafas sehat jangan dulu yang lain maju jadi imam mah tanggung jawab mun cenah ustaz teh eta wae imam teh eta lain eta deui selagi beliau masih pas sehat dan yang lain belum lebih baik dari beliau utamakeun heula eta
kecuali jamaah sadayana najan eleh kumaha aja tapi tetap bagus. Yang nggak boleh orang yang bacaannya fasihat ngamamum kanu pasad, kanu rusak, kanu cacat. Imaman teu bisa. Salat ge kakarak hayang jadi imam. Baturan suing. Nya naon. Imam doakeun, imam anu doakeun. Nya nyona ti anak kono. Mun nya imam ahli ngaon doa imam. Ulah gitu atuh dukung babaturan yang sukses. Imam nya tuknya. Nya nyona ti ayeuna obrol nya teh. Geus eta ngadukung main maju. Ono datang aing mah milwan. Nya mah yakin ngaon bang mah. Budak ngorang can pernah ngaji jadi imam reuas. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Singkatkeun. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la nya aing naon jeung aing ngal denge jeung aing mah minta ngobrol wala ana abidum ma abattum wala antum wala ana wala antum wala ana wala ampun aing mah lakum dinukum lakum dinukum waladdallin. Tuh jadi imam kudu jelema anu bisa ngaj. Sabab aya syarat sahna salat, aya rukunna sedangkan dina kitab Fathul Muin yang fasih gak boleh ngamakmum kanu cacat bacaanana. Punten ieu ngabahas fikihnya ulah wakabaparan fikih mah kudu jelas. Bisingan aya di dieu nu cacat bacaanana atau dina ngomongna aya kakurangan bindeng misalna. Ulah waka jadi imam. Ngomong ge ngirung. Ieu nyaho cuma makmum nanya. Mah. Illahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iya anak mun wa iya anak naim. Ihdina tiqalul muttaqin. Iqalul ladina siratal ladina. Iqalul ladina siratal ladina. Iqalul ladina. Siapa tolong tadi kene. Kayak maulah baper ya kadang-kadang ada orang-orang yang gak suka mencari kesalahan orang lain. Riweuh cenamanya mau balik ngahina kana bindang lain. Ieu mah keur ngaji fikih soal masalah manusiawi persoalan seseorang laqad khalaqnal insana fi manusia itu ciptaan Allah paling sempur. Ngan lamun keur ngabahas fikih kudu dibejakeun kumaha deui memang kudu dibejakeun fikih mah jelas. Ibu ngabahas tentang bab najis kabagi 3, hiji mughafafah, 2 mutawasito, 3 mughaladhah. Pang berat-beratna najis mughalad. Nu bisa sucina dikumbah 7 kali kumbahan nu sarasehina kudu maketan. Najis apakah itu? Najis anjing jeung bagong. Kasar teu nyebut anjing bagong. Kasar lamun keur ngobrol, lamun keur ngaji teu masalah supaya jelas. Lamun diperhalus bisi gagal paham. Jamaah, najis mughaladhah teh nyatana najis guguk jeung najis eta halus tapi bahaya. Oh, mughaladhah teh najis guguk jeung najis lamun beunang najis eta kudu dikumbah 7 kali. Tengah peuting sare jeung salakina disada. Oh, iya mughaladhah salaki aing. Jadi salah paham. Maka fikih mah kudu jelas masya. Balik deui. Jadi ada seorang wanita yang ibadahnya benar sama Allah, tapi amal lakinya enggak mengayomi, teu daek ngurus. Apa nu kitu? Moal di dieu mah wajah-wajah balager ka salakinya. Nu kadang-kadang daek bager ka salaki kumaha tanggal setan. Tanggal muda, tanggal 1 sampai tanggal 10 bager. Pas gajian, bahagia we di imah tengah lagu we nyapu ge. Hanya dia salahkeun sia di ngaranna mah. Hanya dia yang ada di antara jantung. Nyahoun kana lagu. Tanggal 10 we 20 sebutna nanggung bulan. Duit geus mulai beak.
lagu ganti surga yang engkau janjikan, neraka yang kau berikan. Tanggal 20 ka 30 geus duit bea kasbon loba geus teu hayang lagu. Ngarehap lagi Senin Kamis. Ke Senin ngarehap Salasa Rabu teu Kamis ngarehap deui eta. Sok kana ngarehap hapus guyog nyapu ge ngadat teh. Pun aing mah. Kasalaki molor wae. Teu kableugkeun molor hayu. Saya kira hudang ngadepo si goblok mah. Ampun aing salah milih salah kita ya. Ketua ini kacang RT mah ulah. Awas jamaah sadayana, mudah-mudahan orang masih diraksa tina adab eta amin. Ya robbal, geus malam jamaah orang sampaikan ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa Rasul mi'raj ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat Rasul di hadapan Allah di mana ang? Jawab ku mulai sapi zaman wala ya'udu alaihil makan. Allah itu tidak terikat waktu jeung teu butuh karena tempat. Yang butuh tempat dan terikat waktu siapa? Baginda Nabi Muhammad. Jadi Rasul mi'raj ka Sidratil Muntaha bukan berarti Allah aya di Sidratil Muntaha, ngan Rasul dipanggilna kadinya. Mana dalilna? Wala qad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Di dinya urang apal bahwasana Rasul naik ka Sidratil Muntaha. Jamaah muyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Di payunan Allah kanya Rasul sujud, cek Allah irfa rasyaka ya Muhammad. Angkatkeun mastaka anjeun Muhammad. Hayang naon anjeun Muhammad? Rasul ngajawab ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifat. Ya Rob, engkaulah tujuanku, ridhomu yang ku cari, berikanlah aku cinta dan perhatianmu. Jawaban Allah, aqimis sholat, adegeun sholat. Jadi kalau kita ingin dicintai, hayang diperhatikan ku Allah, maka tiada lain caranya dengan kita mendirikan sholat. Mudah-mudahan beres taya acara tadi antara sholat sing rajin sholat, amin. Tunggus rajin sholat sing tambah istiqomah, amin. Para pemuda yang berjuang sing tambah kekuatan hidayah nanti Allah Subhanahu wa ta'ala. Cibabar sing jadi qaryatun thayyibatun wa rabbun ghafur, amin. Amin ya robbal alamin. Nu doa aya. Wah, langsung doa ternyata jadi beda deui ustaz-ustaz dinya hampura. Karena lakon panitia ceramah lain tengah doa. Tadi beda gajina doa jeung ceramah. Bohong banyak heureunya tong dianggap heureuy ditungguan bae. Ya arhamar rahimin alhamdulillah alhamdu ya mabud lakal hamdu ya mawjud amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afini ma yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yankar karim wa li'azimi sultani. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban fi sihhati wa afiyati wa salamah fi sabaina wa naharina wa masaina wa lailatina ya Hannan ya Manan ya Sultan ya Dzal Jalal wal Ikram. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna rabbana wa hasil maqasidana. Allahumma yassir rizqina lizadil ibadah wa aksir amwalina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada benernya itulah pertolongan Allah, pasti loba salahna eta mah kabodohan simpuring kirang langkung nyuwun punten. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.